Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, para pecinta dongeng Sunda. Alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng simkuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda dina judul dongeng Neng Jeje anu dikarang ku Ibu Eti S di sarung sumku almarhum Bapak K. Sukarna di Bandung. Dina danget ayeuna pamugi sadayana mitra kaum dangu sadayana nuju aya hibar pangdoana nuju dina kaayaan sehat wal afiat, nuju aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala, aya dina ginanjar kawilujengan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakumaha biasa ieu dongeng teh didugikeun ku channel anu dipikamemet ku urang sadayana. Ka para wargi mitra kaum dangu sadayana kanggo kalumangsunganana ieu dongeng sareng dongeng-dongeng anu salajengna mangga tiasa di subscribe wae dina channel anu parantos disayogikeun. Dina dinten ayeuna ieu dongeng teh majeng kana seri anu ka-32. Sakumaha anu kauninga kabandungan ku urang sadayana, hanca urang teh dina seri anu sateu acana dugi ka medar kaayaan Juragan Sudira anu nuju milarian Neng Jeje teh nya. Harita nuju ngobrol sareng istrina oge Jang Wahyu. Tah kumaha lajengna ieu carita mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Pamugi sakali deui ieu dongeng janten landong pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Jang Wahyu, syukur teuing anaking. Hidup teh boga pikir kitu, karasana mah matak bunga ku bapak mah. Matak jagjag, matak cenghar, matak ngegedean hate. Tang tu bae anaking ditarima ku hate anu suka bunga. Ditarima ku apa teh kaikhlasan hate hidup rek nulungan teh nu tunggara. Kaasup mulya piraku ku apa teu katarima anaking. Najan apana jeung ibuna arek usaha oge sangkan henteu sumoreangkeun. Keun bae da puguh jalma. Itu teh ya ari jalma mah jeroning hirup di dunia teteh lah aya nu ngatur. Da buktina hiji waktu maka hayang sareng buktina teh sok mindeng patonggong-tonggong. Mindeng pasalia geuningan. Dumatak kudu salabar jeung terus bae urang teh kudu ikhtiar. Mugi-mugi nu kawasa nyumponan kana kahayang urang. Sing bisa tepi kamalik mun nyorang papasten teh papasten anu goreng sing jadi papasten anu hade. Tah ayeuna mah pikeun hidup anaking lamun rek nguber Neng Jeje bau pisan didoakeun mugi-mugi tereh pasil laksana anu dimaksudkeun. Ari perkara ongkos mah ku apa rek ditangkes kabeh oge. Jadi kewajiban hidup mah terus-terusan tong bosen teangannya diri Neng Jeje. Mudah-mudahan tong lila Neng Jeje teh bisa kapanggih. Tangke mun kaparengan jeung Neng Jeje bisa panggih pok ku hidup pok bae tong asa-asa bejakeun yen apa jeung ibu teh ngangluh gitu kasengsrem inget ka anak nu matak omat sing daek nepungan indung jeung bapa. Ari anu enggeus-enggeus eta mah bongan manusa nya kitu teh geuning osok seueur kalepatan. Tah kitu anaking iraha atuh hidup teh rek milari Neng Jeje teh. Cek Juragan Sudira harita teh nutup kana caritaanana. Jang Wahyu mani ngarenghap tina bakating ku bunga ngupingkeun Ramaneng Jeje anu bieu geus nyebut ngaapakeun ka manehna.
atuh manehna ge guligah asa leuwih teu di aku malah ceuk rasa hatena asa geus di aku anak atuh gancang ngawalonan tapi nyaritana tungkul tina bakatingku ajri bieu pihatur juragan ku abdi teh diemutkeun moal rek dilelewodeh juragan margi pituah nu sae anu pinuh ku pangdoa kanggo abdi mah tangtos bae bade ditumutkeun sangkan sim abdi salamet ari perkawis mios mah saupami panginten diwidian ayeuna abdi rek wangsul teras bari mapai kota sugan jeung sugan neng jejeh teh ku abdi tiasa kapendak tah kitu manawi lajeng ari perkawis ongkos mah abdi teh henteu ngaharep boh ageng atanapi alit oge da sanes bade buburuh mung seja bumela teh bumela bae abdi teh bade gumusti ka anu asih anu karaos ku abdi sareng kulawargi abdi anu mawi sawajibna abdi anu asih teh dipulang asih deui anu haat ge wajib dibelaan namun nya kitu sanaos kitu oge mugi-mugi juragan teh masing soleh hate bae lantaran kaririweuhan ku dongkapna diri abdi buktosna juragan teh repot burber kaditu kadieu kababantun kusim abdi anu masihan katerangan dina perkawis ieu cek Jang Wahyu harita teh nyaritana bari ngeluk sabab siga nu iseuneun pisan sanggeus beres badamina malah mageus ditungtungan ku ibu Rama neng jejeh yen pikeun diri Wahyu mah neng jejeh geus kapendak atanapi henteu pisan ari manehna mah tetep kudu ngilu karamana mantu-mantu pada melan sambian terus neangan neng jejeh tapi ka kapanggih Kujang Wahyu disanggupan manehna sumeja tumut kana sagala parentah anu rek nungtun manehna ngajejehkeun kana gawe malah ngahaturkeun nuhun cenah sarta janji arek taat hari geus beres badami mah terus manehna amitan leos Jang Wahyu teh kaluar ninggalkeun sepuh neng jejeh saja jalan Jang Wahyu teh leumpang mapai toko bari tetep ngaleretan sugan ningali neng jejeh tapi nu panggih maloba awewe anu gareulis ngan hanjakal keur Jang Wahyu mah ditinggal teh lain jejeh atuh henteu matak heran saban-saban ningali istri teh manehna sok kumandear tungtung namaras bae inget kana lampahna si leunyai anu jahat luar biasa jayana teu euih-euih eueuh rasa parasaan hanjakal eueuh nu males nu kitu mah sakuduna umurna teh ulah panjang sabab gawe nangan jahat alusna kabentar gelap awakna tepi kageheng jeung manehna teh heraneun lamun ras deui ingeteun kana kecapna si balung anu harita nyebutkeun yen pikeun diri manehna pang tepi ka maok suweng anu neng jejeh teh lain butuh ku suwengna tapi butuh disusulna ku diri manehanana atuh leng deui teu ngarti naon maksudna si balung pangarah umur manehna sabab haban di pikiran jeung terus diinget-inget da yakin teu diwawuheun nu matak teg dina hate saha biang kaladina anu ngewa ka manehna tapi ka arek ngorbankeun tapi duka mun neng jejeh wawuheun jeung eta jalma tapi lamun di pikiran neng jejeh oge teu wawuh da harita teu petanya ari bari ngalamun mah ku manehna teu karasa kota Bandung teh kaidar anu rame na kapapai tapi tetep neng jejeh mah harita henteu kapanggih da puguh eueuh di dinya sanajan diapruk oge kalah cangkeul suku bae atuh lila-lila mah ripuh Jang Wahyu teh kapaksa manehna teh balik saja jalan ge humandeuar barang datang ka imahna indungna oge can sare gawe nangan nyileuk bae bari ngobrol jeung Nyi Icin
barang ngadengi Jang Wahyu gura-gero minta tulak atuh gancang kunyi icin teh tulak pantona dibuka. Ari bray panto dibuka breh katingali Jang Wahyu atuh pok bae ditanya. Geuning Kang Wahyu sumping kumaha Kang? Kumaha perkawis neng jejeh teh parantos ka pendak Kang? Aya di bumina atanapi henteu. Ceuk Nyi Icin bari neuteub kalanceukna. Ah, nya eta teu kapanggih geuning Cin di bumi ramana teu aya. Teras dipapai-papai ku akang ge tetep bae teu kapendak. Duka ka mana miosna neng yejeh teh akang ge heran. Jawab Jang Wahyu bari sup ka jero imah. Geus teu cucul-cucul heula sup deui ka kamarna goledag manehna teh ngagoler. Wahyu, Wahyu, geura dahar heula atuh. Da geus sadia tuh dahareun mah meunang Nyi Icin. Sok, tong poho kana dahar. Ceuk indungna teu kaburu ningali heula ka Jang Wahyu teh sabab kaburu asup ka anggon. Ah sawios enjing deui ma abdi mah ah. Magi ayeuna mah abdi teh asa teu hoyong neda ieu teh. Jawab Jang Wahyu ti jero kamar. Kitu nya atuh arpek bae ari kitu mah. Pentingna mah lareuhkeun heula. Tong loba pikiran. Ceuk maonah nyaheun pisan ka Jang Wahyu teh. Atuh jep sajongjonan mah harita teh eueuh nu ngomong beuki lila beuki jempling maneh henteu kecat-kecet. Kawasuna sarare bae padahal nu sabenerna mah maranehna teh keur nyarileuk. Mikiran nu lain-lain teu puguh hulu buntutna. Da mikiran anu eueuh tungtung na mah teu karasa reup bae maranehna teh sare. Barawargi mitra kaum dangu sadayana, ayeuna urang malikan deui ka tukang. Urang nyaritakeun deui Silu Nyai jeung Den Ahmad. Harita teh isuk-isuk kota Bandung ramena kabina-bina teu keur mahade poena. Nu rek digarawe ngabrul lempangna paheula-heula. Meureun sieun kaberangan era ku asupna bae lamun parang kaberangan teh nu matak siga nu rusuh. Lalempangna teh ngagedig siga anu ngakableding. Malah aya dua jalma anu anjeun ceuleuh tumpak delman. Harita maju na ngaler horeng manehna teh Silu Nyai jeung Den Ahmad keur arindit. Rek ngajugjug ranca badak maksudna hayangeun sidik. Kumaha rupana si Wahyu. Bejana sirahna beulah nu matak hayangeun nyaho Den Ahmad teh. Harita rek didatangan saja jalan ge ngalalobro nyaritakeun soal Jang Wahyu. Bener euy nasib si Wahyu teh leu Nyai. Nah, bet paeh kutalang atawa henteu nya. Ari ditonjok mah teu kuna naon geuning. Ceuk Den Ahmad bari imut bakat ku bunga. Kitu da puguh nasib jelema mah Den. Tapi kunaon ari si balung teu embol-embol di didaguan teh nya Den. Jawab Silu Nyai bari neuteub ka Den Ahmad. Wah, ari jago muda mah kitu leu Nyai. Sok aksi euy. Sanggeus ngorbankeun musuhna teh lain laporan kalah ngayo ngaleos. Eta teh hartina hayang disusul-susul euy. Tahan harga mun ceuk budak ayeuna mah ti dituna mah. Hayang dipuja-puja lantaran geus hasil maksud kitu sigana mah euy leu Nyai. Jawab Den Ahmad bari seuri. Kutan teh kitu nya Den ari jago muda teh. Kumaha ngawitanana pang Aden kenal sareng manehna teh Den. Ceuk Silu Nyai bari neuteub. Biasa bae leu Nyai di tempat pengaduan euy. Teu beda ti mimiti panggih jeung si laing.
pan pangijeng si lain oge di tempat ngadu lain. Jawab Den Ahmad harita teh ngajawabna ka si leunyae teh bari seuri. Bade masihan persen naon Den? Engke bae lamun neng jejeh geus kapimilik ku kuring kakara leunyae ku dewek di persen malah bareng jeung rek mersen si laing euy. Aduh nuhun atuh Den, tapi ari neng jejeh ka mana tah ngaleosna teh nya Den? Moal kitu dihakan ku nu gaduh mobil. Wah si laing masok nyangka goreng ka batur euy leunyae. Moal euy dewek nanggung 100% moal sabab jeung eta nu boga mobil dewek wawuh leunyae. Saha kitu Den? Ceuk si leunyae heraneun. Engke bae ku dewek dibejakeun euy leunyae. Si laing pasti kaget. Jawab Den Ahmad harita teh bari seuri. Bareng jo karanca badak reg delmana teh dieureunkeun juut Den Ahmad jeung si leunyae harita turun di dinya. Sarta geus mayar ongkosna leos manehna arindit sup asup karanca badak. Sarta terus menta idin kanu ngajaga di dinya rek ningali kulawargana anu kamari cilaka. Kunu jaga di idinan yen anu maot kamari ayeuna di kamar mati atuh Den Ahmad ka jero dituturkeun ku si leunyae. Barang harita geus tepi terus bebeja ka katir anu ngurus eta mayit manehna hayang ngenempo kana beungeut eta mayit. Ku katir teh diturutkeun terus boehna dibuka dina palebah sirahna ari boleklak muka teh breh. Mani atra tetela si horeng eta mayit teh nu bener nama lain Wahyu tapi sidik henteu poho horeng manehna teh si Balung. Atuh Den Ahmad teh olohok nyekeut deui si leunyae henteu lemek henteu nyarek. Sungutna oge calangap tina bakating ku reuwas. Leunyae baong geuning Balung geuning leunyae euy. Ceuk Den Ahmad ngomongna teu pararuguh bakat ku reuwas. Rek nyebut si Balung oge pokna teh kalah ka balong. Si leunyae henteu nembalan ningali eta mayit teh sabab anona teh teu peureum siga anu molototan atuh manehna muringi sieuneun ku si Balung. Ret ngareret ka Den Ahmad pok manehna teh ngajak balik. Den molotot Den urang wangsul we Den. Ceuk si leunyae bari nyekel kana leungeunna Den Ahmad. Heueuh hayu leunyae. Den Ahmad oge bari leos indit ti dinya ka katir mah teu bebeja. Barang geus aya di luar sarta hatena geus teteg. Den Ahmad gawena mesum sabab hatena watireun ka si Balung anu maot. Atuh pok bae nyarita sorana teh laun pisan meureun teu kuatna langsa pedah baturna binasa. Leunyae, aduh, teu sangka euy leunyae. Dewek mah teu sangka sacango buuk euy. Oge dina masalah ieu mah yen si Balung geuning anu paeh teh euy. Teu dewek mah den leunyae teu ngarti dewek mah euy saeutik oge. Nah habat si Wahyu anu diributkeunana paeh tapi si Balung anu ngajolorna euy nya eta Den bisa ta si Wahyu teh ngocokna teh moal salah di barang si Balung paeh katerangan mah dihilikeun tah Den ngabubungah ka urang ti ditu nama meureun padahal anu bener nama ngoa ka urang eta teh Den. Aduh lain lawaneun atah-atah atuh euy lamun kitu masih Wahyu teh. Sumuhun Den ari ayeuna mah bade kumaha atuh pipetaeun urang Den.
Cek si Lenyai bari neutup kaden Ahmad. Ah, ayeuna mah urang balik heula bae euy. Macida dewek mah. Sono dewek teh ka kulawarga anu geus lila ditinggalkeun Lenyai. Harna aden teh kagungan bojo gitu. Jawab si Lenyai harita teh heraneun. Si laing mah teu boga Lenyai, ngan dewek mah boga lanceuk nyebut kulawarga teh. Nya manehna anu ngabayuan ka dewek teh. Ari pagawean dewek si laing ge pan nyaho sorangan Lenyai. Sare terus-terusan di hotel atau di babaturan, pagawean ngan main atau neangan awewe dewek mah. Tah ayeuna dewek rek leureuh heula euy, rek ampun kalanceuk dewek, rek nurut heula sajeroning mopohokeun nasib-nasib balung kitu Lenyai. Oh kitu Den, di mana kitu bumi lanceuk aden teh? Cek si Lenyai bari heran. Loba Lenyai. Lanceuk kuring mah jelema jugala Lenyai. Di Bogor aya, di dieu oge di Bandung aya euy. Ngan anu dipake matu sapopoe mah di Karawang kitu tah Lenyai. Aduh, janten urang teh bade ka Karawang pangintennya. Ari abdi kumaha atuh Den? Cek si Lenyai sieun teu dibawa. Kuring moal bisa dipisahkeun jeung maneh mah Lenyai. Hayu ayeuna mah urang nuturkeun heula lanceuk kuring. Cek Den Ahmad bari terus ngajak ka stasiun. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, urang rehat heula sakedapnya haturan wilujeng wayah kieu. Ka sadayana mitra kaum dangu, para pemirsa YouTube anu sok biasa ngadangukeun dongeng Sunda, khususna dongeng Sunda Neng Jejeh nya dina channel Sunda dongeng Sunda Mang Aa. Mugi dina danget ayeuna sadayana nuju aya dina kaayaan sehat wal afiat. Sadayana nuju ginanjar kawilujengan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wilujeng wayah kieu ka Bah Ewok di Banten, mudah-mudahan damang Bah Ewok dina danget ayeuna. Ka Pak Obi oge di Cileungsi Bogor haturan, ka urang Bogor sareng Depok sadayana ya. Ka Pak Rohendi di Kudus haturan, kumaha damang Pak Rohendi. Oge ka Teh Enji nya di Pandeglang Banten haturan, wilujeng manco bae ya. Kumaha damang ka Bapak Taryo di Jambi, Pak Taryo di daerah Jambi nya haturan. Oge ka urang Sumatera Selatan ya ka Teh Anita Kresna. Urang Sunda sadayana wilujeng ngadangukeun di Palihan Sumatera Kidul nya. Oge ka urang Banten oge ya ka Pak Ahmad Ropai. Kumaha daramang Pak Ahmad di Cipocok nya di Serang. Oge ka Mamah Gina haturan Mamah Gina urang Karawang sadayana. Ka Teh Iis Juliani oge di Riyadh nya Saudi. Ka urang Ciamis ka Teh Tami Malihah haturan wilujeng manco bae Teh Tami. Ka Pak Muhammad Suyanto oge di Sukamandi haturan wilujeng ngadangukeun. Lajeng ka urang Bandung ya ka Teh Ilinda Imut haturan oge wilujeng ngadangukeun. Ka urang Sukabumi ka Teh Mutia Wangsih nya kumaha damang Teh Mutia Wangsih. Oge ka Teh Yani Mintarsih ya anu manconya dina channel dongeng Mang Aa. Di ka Ibu Dokter Yulinda Belya oge wilujeng ngadangukeun. Ka Mama El Hatman nu aya di Mekah haturan wilujeng ngadangukeun. Oge ka urang Subang nu nuju aya di Taiwan nya Teh Wiwin teh aduh haturan ka urang Taiwan sadayana. Dugi ya ngadongengkeun dongengnya di Taiwan nah wilujeng ngadangukeun. Oge ka Pak Ikno ya di Tambun haturan. Ka urang Nagrak Teh Neneng Ema haturan wilujeng ngadangukeun. Oge ka urang Cikampek Karawang Barat Pak Uwan Sumarna. Pak Nana Samsudin oge di Buah Batu sareng ka Ibu Entin Kartini haturan wilujeng ngadangukeun bae. Oge ka Teh Khotimah di Tangerang nya
wilujeng adepong ya. Kumaha ramang urang Tangerang sadayana. Oge ka Mamah Pina, aturan Mamah Pina ka Teh Rizka Damayanti, oge ka urang Banjar ka Pak Prabu Arjuna nya wilujeng ngadangukeun. Lajeng Pak Ade Sukarna, kumaha damang Pak Ade? Wilujeng ngadangukeun bae nya ka Kang Kanu nu lalana oge wilujeng ngadangukeun ka urang Jakarta ieu ka Kang Jaki Mubarok wilujeng ngadangukeun ka urang Garut Pak Agus Somantri oge ka urang Sariwangi Bandung Barat Teh Yuyun Yudia ieu ka urang Cililin sadayana wilujeng ngadangukeun. Lajeng ka Mama Andri nu aya di mana Dubai nya Mama Andri teh aturan ka Pak Guru oge Pak Guru Yana aturan oge. Pak Teh Siti Sarah anu manco teras dina carita Tatar Sunda oge wilujeng ngadangukeun bae. Atuh dikumkeun bae ka sadayana penggemar dongeng anu mikalandep kana dongeng Sunda wilujeng ngadangukeun bae. Mangga urang sami-sami teraskeun bae ieu dongengna supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Paruwargi mitra kaum dangu sadayana, beurang kaganti ku peuting, leungit panas timbul tiis sabab angin ngahiliwir. Siga nu ngahihidan ka jalma anu hareudang, malah mangarasa betah mun diuk dina golodog. Bari neuteup pasawahan nu ngaplak satungtung deuleu, atingali ebreh pisan, katojo ku sinar bulan anu harita mangemprai atuh matak narik hate neuleuh sawah menang nyengkal. Katambah ngadenge bangkong sorana teh mani reang, gandeng siga patembalan dibelah ditu kadenge sorana borogododod. Ari nu belah dieu sorana teh mani kangkong atuh ning jejeh ngalimba. Bari neuteub kana bulan manehna ngumbar cipanon sigana eukeur kasuat. Alusna waktu kita joal mauki ngabaturan gek diuk di gireunana teu lila joal salaki na nyampeurkeun siga kabita ngariung harita ningali bulan anu cahayana ngemprai sarta ari geus diuk mapok manehna teh miheulaan nyarita ngamimitian. Manehna cing naon anu paling narik waktu ayeuna? Ceuk mauki harita teh. Rek Malik nanya deui naon anu narik kana hate. Jawab salakina harita teh, dari akama itu tuh bulan anu narik kana hate teh geura. Ayeuna di lembur urang sakieu sepi jemplingna jeung tatangga jarauh pisan eukeur mah imahna culcol ngan 2-3 suhunan. Ari ti beurang wegah karasana teh neuleuh sawah anu kudu digarap ku urang. Tapi ari ayeuna mah ti peuting bet seger kana hate teh. Lantaran sawah katingalina teh ti peuting mah beda jeung kaayaan ti beurang genah peuting caang bulan. Batan ti beurang panas poe mah tadi dieu welas asihna Gusti teh geura tah dengekeun bangkong mani reang kadengena teh baragadadad borogododon baru ngahun meureun manehna teh pedah caina keur alus. Caina keur gede banjir henteu garing. Ari kahakananana kayaning reungit jeung rametuk mani loba ayeuna mah. Ceuk salakina nu katelah kaadung bari imut. Tetela narik kana panenjo teh nyaaka. Da urang mas ngan saukur nenjo bae. Tapi teu ngarasakeun kanikmatan anu sok ditenjo beurang jeung peuting ku urang teh. Jawab mauki mani ngaharuk harita teh.
kosok los-los kadinya sagala rupa maneh nama salah eta teh. Urang mah ulah boga pikiran anu sarupa kitu, anggur mah lebarkeun kadinya piraku masih keneh can ngarti geus teu dahar atawa kumaha manehna teh. Lamun masih keneh bisa dahar mah tu lain aral. Anggur pe nganuhunkeun ka Gusti Nu Maha Suci yen urang masih keneh bisa dahar kalawan seubeuh. Ceuk kaadung harita teh sanes kitu kakak nu jadi pikiran teh eta adira secara kamari tas motong pare boga naon atuh urang teh. Jawab mah uki siga keukeuh teu tumarima kana naon anu geus kalakonan ku manehna. Nah make nanya jeung boga naon sagala ari eta boga neng jeje teu cukup kitu. Kapan tiba heula oge hayang bogaana lin ari ayeuna geus dikabul ku pangeran tepung jeung neng jeje masih aral keneh. Nah hayang naon deui atuh manehna teh. Ih hayang ngarasakeun kanikmatan kakak anu bener-bener karasana nikmat. Geura contona teh kieu barang repoek di imah teh mani meredong ku bantuan lampu tempel tepi ka ngarasa bunga urang teh sabab ngadadak jadi caang. Urang geus bisa ngamangpaatkeun caangna lampu tempel teh. Cuka cokot henteu ngatog da puguh caang ku lampu tempel. Nyician cai teu awur-awuran da caang ku lampu tempel teh. Tah kitu mangpaatna lampu tempel teh. Tapi urang teu tiasa ngamangpaatkeun caangna bulan anu sakitu legana. Urang teu bisa ngamangpaatkeun cahayana beurang anu sakitu legana. Malah urang teu bisa ngamangpaatkeun tanaga urang anu sakitu gedena. Dikamanakeun hasil jerih payah urang teh. Tah ieu anu ku uring masuk ngarasakeun sedih teh kakak. Asa meunang hese capek tapi akhirna teh aral subaha. Jawab mah uki harita teh bari neuteub ka neng jeje. Ari nyai kumaha anaping aya di dieu teh. Naha euleuh waktosna para wargi kaum dangu sadayana parantos seep cag urang tunda heula ieu dongeng neng jeje dina seri anu ka 32 ieu. Insyaallah dina seri-seri salajengna urang sami-sami teraskeun ieu hanca dongeng. Sakitu nu tiasa kapihatur dina dinten ayeuna hapunten anu kasuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.